nang mah hoyak geus igel-igelan euy. Cicing cip bisi di sliding kuring urang mau gal-igel teh ngabeberah mana sorangan we atuh meh kesumpet teuing. Kalah Kang. Urang mau ditanya ieu. Nya tanya naon atuh aing maneh cip. Coba tilik-tilik Kang. Diri kuring teh aya nu beda teu? Nah, ada banget maneh mah anger wae goreng patu tuh. Lihat video si hareup di gigi roda sarua. Yo, kuring teh boga motor anyar Kang, tepeka pisan. Geningan maneh boga motor butut maneh. Ayo hati-hatina ciki panser. Itu gerak kalangan hina. Butut-butut kieu ge kuring mah boga Kang daripada akang sapeda ge teu boga. Maneh mah menang tina ciki panser berenya ieu mah. Teuing lamun tina ieu tahlilan berenya maneh. Hah? Hidangan tahlilan ieu menang motor. Aduh, tapi jika na tina ieu tina bansos maneh nya menang bansos dibelikeun ke motor butut teh. Weh. Bener we cip bansos mah udah dibelikeun ka tukang motor cip. Berdahar bansos mah cip. Ih, lain atuh. Kuring mah enak mah boga bisnis atuh. Bisnis naonnya cip? Yo, urang enak mah jadi tukang halo perusahaan PT Marmot Yoga Indonesia. Marmot, Bos? Lain atuh, eta mah jangkrik Bos, beda judul. Jadi naon atuh ayu PT Marmot teh? Yo, jadi kieu Kang. Jadi mun aya nu rek gawe ka perusahaan eta tah melalui urang, tah duitna dikontak ku urang. Padahal mah asupna mah gratis. Astagfirullahaladzim. Jadi lumayan ya eta teh. Lumayan deui atuh Kang. Bisa 3 jutaan lah tina saurang. Anjir. Oh, bagus sakitu mah. Tapi nah maneh meuli motor butut. Ieu mah hobi atuh Kang. Kuring mah rek ini rek ka mana atuh maneh? Bos ojek. Ngilu atuh cip urang rek nyerok kopi jeung udah dah. Ayo. Halo. Eta kumaha Marmot ke Australia geus dikirim can? Via naon eta paket? Via WA. Nggak bisa. Tuh, sok. Buru-buru lah sok dilila-lila lah. Kirim langsung ya. Biasa tuh neng ai bisnismen mah kieu atuh. Eta langganan di Australia biasa terus minta deh yang dikirim Marmot. Dikirim atuh gitu. Karena karek apal eta ngirim Marmot emang bisa via WA. Atuh ayeuna mah canggih, revolusi industri 4.0. Jadinya ayeuna mah bisa wae atuh lewat WA teh. Karek apal mah atuh dah. Lain eta ai acis teh anu 2M tos eta can. Atuh da teu acan, ieu teh lieur nyaepkeunna kumaha. Da atuh da seur acis tapi pangabut eueuh jadi lieur nyaepkeun kumaha. Di rumah tuh arek ngirim deui 3M. Atuh kumaha atuh nya? Geus bagikeun we atuh acis nu sasana bagi-bagikeun we. Acis bagikeun atau pijeun-pijeun atuh ke dikirim. Atuh aya kitu mah urang ieu we nya berekeun ka pejabat korup meh teu mawaan we duit rakyat. Mulia sekali Anda calon istriku. Nya kudu atuh. Aduh, Cip. Aing mah mending kene tong meuli motor maneh. Aing teu bisa naik kieu. Kang. Ya atuh Cip. Aing kita tadi ngedorong. Iraha naikna aing capek nu aya. Pan kuring teh meuli motor teh keur soranganeun atuh Kang, ujog tukangan. Rek ngilu moal ka pos teh. Nya arek atuh. Hai dorong deui. Ya, moong aing ngedorong mah. Motor. Kela. Yoga sih, kumaha gak sehat? Waduh, ada nama tos jeneng, juragan Marmot, Ari Bayawak,
Lancar kan ya? Kayak saya. Aduh banyak poga. Banget ya hei. Dulur mana baheula. Nusok ulin main kaleci bareng. Nepikeun kaloong bareng. Ari ieu saha nih ciga gembel kieu pemulung eta ya. Manya abi baturan yang pemulung kos kieu. Ting atuh neng. Kan biasa ya jelema geus dijendang masuk ke Bandung aku beda keur baheula keur berjuang na tara aya maturan. Ayo tah. Kemana? Karaokean. Ayo karaoke beli ku aing ngerum karaoke-na sekalian. Tinggal ke gembel. Astagfirullahaladzim. Abang jelema geus beunghar, poho kami jadi babaturan euy. Ya Allah. Pami abdi engke jadi jelema beunghar. Sing jauhkeun dina kasombongan ya Allah. Sing dipaparenkeun karendahan hati di diri abdi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mang Panjol mah keur cuti Pak Haji. Si goblok, aing dianggap naon ieu di dieu. Pan ieu teh ngajengkul ti tadi di dieu. Goblok teh dianggap aing. Emang ngojek aya cuti nanya? Aya tuh Pak Haji. Hebat euy. Ji, nyen duit lah. Aing geus 20 ieu. Paham pararaid ieu sungut hayang udut. Berat jadi aing paham sungut ya hitung-hitung sedekah lah ka aing lah. Korea sedekah ka maneh mah. Ngeunaheun. Lah, ini mah. Ji, jadi aing hayang urut hayang ngarokok Ji. Oh. Ji, rek mana tuh Ji? Sabar tukang. Cip. Aing sih rek mana Cip? Kurang patroli di belakang. Ih, si Ani. Urang aing di dia sorangan aja Cip. Ayo Bang. Rek mana? Aing mana Ji? Aduh, aing jadi aing sorangan ya. Sama orang kak bulu punuk. Tuh. Ih. Kieu. Ayo mana Panjol? Aya di dia geuningan. Tadi dia aing teh aya di dia goblok. Bener, iya bener aing di dia. Ya tadi teh si Haji, si Hancip aing, Haji kemana si Panjol? Tadi teh aing teh kieu. Iya aing. Ya aing penyol gini gitu. Bener, sama ngadon Panjol lain. Penyol goblok nyeri. Oh, ada itu mah. Rek ka mana ayeuna mah? Aing mah di dia we anjing kita tadi teh dianggap. Aing balik ah. Jem. Wol. Goblok anjing aing sorangan euy di dia ieu mah. Geus aing mah di dia deui. Sorangan. Lieur.
Kunaon Jang? Aral urang mah ji euy. Ngaku naon? Itu si Yoga. Abang harus jadi jelema beunghar. Poho kalau jadi babaturan. Baheula mah ya main kaleci bareng. Ngendong bareng. Nepin kanoong bareng ji. Astagfirullah. Ayeuna mah nepin ka teu wawu jeung urang ji. Da ari jelema mah kitu dibere beunghar saeutik oge langsung sombong. Tapi urang mah ulah kitu. Kieu we, doakeun we ayeuna mah yoga teh. Sugan we meunang hidayahna pin pelajaran. Tah, aya eta bisnis travel kumaha ayeuna? Alhamdulillah lancar. Ayeuna teh nuju proyek 2M. Nah, hiji ayeuna mah abdi geus 2M. 4 tahun di Pulau Jawa. Ya alhamdulillah. Rezekina mah lancar. Ih, tereh geuningan. Eta naon rahasiana teh? Cukup sudah kok. Ade Jang maneh bisa nepikeun ka kitu, urang macan bisa sedekah nepikeun ka kitu teh. Aji hayang nyaho carana kumaha? Ya hayang atuh. Ih pangmalikeun kopi, gorengan. Duh, poho teu mawa dompet euy. Iya, assalamualaikum. Ma. Itu kopi Pak Hajinya. Assalamualaikum. Goblok sugan budak teh. Aing deui mayar teh. Ngapoe sodako walaupun dia tipu wae ge. Tapi ya anger tuh beunghar aneh aduh. Ayo teh naon cabe? Nes atuh ieu teh bonsai di Myanmar. Oh, bener. Gini kieu. Halo? Hah? Ditipu? Jika mata kau ada. Duit perusahaan dibawa kabur. Ih, aslina modar euy. Kumaha nya? Aslina modar euy, ieu mah aslina. Daripada salahkeun, kabur ah. Panas dong. Ah, bener. Anes Rey. Nahan apa ngaran simpuri? Kabeh nomere ka abi disebut Rey bagi. Ya. Ribah heula teh. Sok urang ditaruh teh sakra. Samirna. Eta yoga geuning. Urang nyawa kondisi mereka. Kabar kebangkrutan PT Yoga Marmut Indonesia mesti sebar di mana-mana. Urang bisa nulungan mana? Ya lumayan lah ke modal sehari-hari modal. Baik mana yang gawe di perusahaan urang? Aslina Rey mana Rey? Ngajak gawe urang. Tapi udah bohong. Ayo nih nggak urang ka karaoke. Si Rey. Alhamdulillah ya Allah. Kumaha urang ambek ka babaturan. Moal ngajadikeun urang jadi jelema jahat. Babaturan kasusahan pasti bakal ditulungan ku urang.